Dulur-dulur alhamdulillah di dinten ieu dina enjing-enjing ieu urang sadayana di paparinan sehat walafiat ngajalankeun puasa nu kalima harina deui. Mudah-mudahan dina kalancaran sehat wasina barokahna Allah ta'ala. Dina ieu waktos bade cumarita tentang naon, tentang masalah bade mayunan Idul Fitri. Tah bade nu dibahasna hiji puasana kengingna dina Idul Fitri teh hiji puasa anu jalma awam, kadua puasana jalma anu khusus, anu katilu puasana anu jalma-jalma khususil khusus. Tah ari anu awam mah panginten dina lebaran teh Idul Fitri teh bungahna teh bebas tina barang dahar beurang jeung baju jeung dahareun teh sagala aya mak tah eta disebutkeun puasa awam. Tah ari puasana anu khusus mah nyaeta meunang kabahagiaan ningkat tina latihan sabulan teh rada ngurangan tina hawa nafsuna anu ngajadikeun cilaka keur diri cilaka keur batur. Tah ari puasa anu khususil khusus mah dina hasilna Idul Fitri teh meunang kabahagiaan anu beda jeung jalma awam. Tah ari nu khusus meunang kabahagiaan lain merdekana tina dahar beurang deui, lain tina puting merdekana beurang. Tah meunang kabahagiaan teh selalu hate jeung jiwana teh tentram, tenang, ikhlas bersama Allah salilana tarasana tirina dirina jiwana teh salamina teh kitu tah pamirsa, hatur nuhun.